Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pamirsa sadaya di mana wae ayana. Tepang deui sareng sim kuring dina raraga maca dongeng Sunda. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina rahmat sareng magpirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dina danget ieu sim kuring bade ngalajengkeun deui dongeng si Olok Kejo bagian anu kadua. Karangan Rompis. Sateuacan dilajeng sim kuring nyuhunkeun bantosan ka pamirsa sadaya seja like, komen sareng subscribe ieu channel. Hatur nuhun sateuacana. Wilujeng ngadangukeun. Ari sandaga sanggeus babayar urut barang dahar nama, terus bae amitan. Kabijum sih jeung Kamang Suja. Rek neruskeun deui lalampahana rek mulang kalemburna Cikapayan. Ayeuna mah awakna karaksa jagjag. Tanaga bijil deui nu matak sandaga lempangna mending gagedik. Sandaga lumampahna mapai jalan ratus anu pinuh ku jujukutan kenca katuhun jalan rajeg tatangkalan. Najan poe kacidamen terang nage teu karasa panas lantaran kahalangan ku tatangkalan. Nepi ka wanci pecat sawed, sandaga geus anjog kadeukeut lembur anu katelahna lembur lebak jero. Sandaga ngahajak lempang nama pai sisi walungan. Nu pamikirna susuganan bae aya tampian manehna rek ngandon mandi. Lantaran awakna karasa hareudang katambah geus mimiti ranyem arateul balas kekesangan bae. Teu nyalahan, teu pati jauh ti dinya katingali aya tampian leutik. Kacida atau heunana sandaga teh. Sanggeus ngalaan papakeanana brus bae. Sandaga mandi nyurug kana pancuran tampian. Cai anu ngagenyas herang karasa seger kana awakna. Alhamdulillah ieu awak karasa seger jeung teu arateul teuing jiga tadi. Sandaga sorangan teu lila mandina teh. Rap bae papakeana dipake deui. Sandaga neruskeun deui lalampahanana. Anger mapai sisi walungan. Ayeuna mah rada mudun. Samalah eta walungan teh mengkol ka kenca. Lebah dinya mah loba balong. Beh gawirna rajeg ku tangkal cau. Tulung, kebeg teh. Sandaga tangka ngerancuk. Lantaran atra pisan ngedengi aya sora awewe menta tulung. Datangna eta sora tilebakeun tangkal cau anu rajeg. Sandaga teu mikir deui, ngan perengbeng we manehna lompat murukana datangna eta sora. Celeng, sababaraha kali ngaluncatan catang. Nu akhirna ancog ka tempat datangna sora tadi. Breh teh, katingali aya awewe keur abrag-abragan. Ari leungeunna duanana pakepis jiga nu keur gegepukan. Sing horeng eta awewe teh keur ditapu ku engang anu ngobeng luhureun sirahna. Bari cing hariung nyamberan rek nyeureud ka eta awewe. Ampun, tulung. Sora eta awewe pegat. Matak pikawatireun. Barang ningali kitu mah sandaga ngan berengbeng deui lompat muru eta awewe. Ngan sakilat kerawek awak eta awewe ditewak terus dipangkul. Ari leungeun katuhuna rikat ngajingjing karinjang anu pinuh ku seuseuhan. Sakadang engang anu memang geus bayangan sorana mending saheng terus ngubeng di luhur bari ngudag ka sandaga. Ari eta awewe nu tadi keur gegerewekan teh menta tulung ngadadak jempe. Panuna molotot ari sungut ukur calawak.
awahing kurewas jeung baluas. Sandaga lumpatna kebat kabeh katuhu plus ka jero tampian bari gancang ngencakeun eta awewe. Sarta nunda karinjang seusehan. Ngan sakilat leungeun Sandaga dipake naucai tina pancuran tampian. Dina gerakan anu kacida gancangna, wer wer sora cai keuna kana langit tampian anu dijieun tina awi. Indra nyingkah sia. Cuk Sandaga bari terus nyimbehan engang anu terus ngubeng luhureunana. Leungeun Sandaga badi skolecer, muter tarik pisan. Pluk pluk sababaraha hiji engang marurag kakeunaan ku simbehan Sandaga. Nu antukna mah engang teu waranieun deukeut saterusna kalabur baralik deui kana sayangna. Hahaha, dasar engang kasabelan siah. Ambekan Sandaga menireng hapranjuk. Kesang renung dina tarangna. Ari eta awewe ukur molohok we. Siga nu kasima ngan teu lila ngadenge sora semu humaregung mimiti karasa nyeri jeung nyanyautan kulantaran leungeunna katuhuna kacongcong ku engang aya kana opatna. Samalah leungeun kencana ge sarua kacongcong aya kana tiluna. Puguh bae nyerina karasa nyagsrak saawak-awak. Sok komo diseureud ku engang bayangan. Lain lalawora nyerinana oge. Aduh, nyeri kieu. Tulungan leungeun nyeri. Sandaga mending ngaranjuk kakarek sadar kana kaayaan ret kana leungeun eta awewe kaciri bareureum lebah pigelangeunana. Sabar nyi, ceuk kolot baheula mah kudu kubantu ali ngarah teut bareuh. Cuk Sandaga bari ngalaan batu ali tina ramo leungeun kencana. Leungeun eta awewe anu dicongcong engang teh ditapelan ku batu ali terus dideukeutkeun. Aduh, eta awewe meuni muringgis nahan ka nyeri. Sandaga mah jongjon bae nampelkeun batu alina kana leungeun eta awewe. Teu nolih kanu pupuringisan nya akhirna mah urut diseureud engang kabeh geus ditapelan ku batu ali. Bener pisan, teu karasa nyanyautan teuing ayeuna mah. Samalah mah teu kaciri bareuh. Hatur nuhun Kang, tos nulungan diri abdi. Cuk eta awewe ayeuna mah geus bisa cumarita lantaran leungeunna teu karasa nyeri teuing. Tong dipikiran Nyai sakitu mah untung teu kana sirah atawa beungeut nyeureudna. Ngan engke mah datang ka imah balur kurius cengek ngarah teu nyanyautan. Biasana ku cengek mah langsung cager. Tembal Sandaga bari melong ka eta awewe. Si awewe teu nembal ukur eungeuk bari tungkul. Saha ngaran Nyai teh? Nam ku akang urang anterkeun ka imah. Ngan jalanna ulah kanu tadi, mun bisa mah jalan sejen. Wasta mah pun lela. Aya jalan Malibiran, mung netek sareng kedah hanjat kana gawir Kang. Nya teu nanaon, nu penting mah bisa kasorang. Cuk Sandaga bari ngalengkah kaluar ti jero tampian. Leungeun katuhuna ngajingjing karinjang seusehan. Pring, duanana lalempang rek muru ka imah nyilela. Barang datang ka imahna, indung bapana rareuwaseun lantaran nyilela balikna bareng jeung lalaki. Bari kaciri beungeut nyilela semu pias jeung pupuringisan. Kunaon hideuk teh Nyai? Cuk ambu ijo indungna nyilela bari muru ka anakna. Tiwas ambu dicongcong engang aya kana tujuhna.
Tembal nyelela bari nembongkeun dua leungeunna anu bareureum balas di congcong enggang. Baruk diseureud engang. Nah, mun lalawara teuing. Sok bawa ka jero si nyaina ambu. Balur ku cengek sing loba. Hayu jang ka imah heula. Moal hade cicing di luar mah. Cek Bah Apud bapana nyelela. Nitah ka imah ka Sandaga. Nu tita tadi ukur nangtung telemak. Sandaga tenembalan ukur ungek bari terus manehna asup ka imah nyelela. Bah Apud jeung Sandaga gokek dari yuk dina samak. Ari nyelela tadi teh langsung dibawa ke kamarna ku indungna ambu ijoh. Hampura weh abah. Rek langsung tumanya kasih Ujang. Lantaran karek anyar pinanggih. Ujang teh saha ye teh? Tas di mana jeung arek ka mana atuh? Jeung kumaha mimita sin nyai nepi ka disireuд ku engang? Sok terangkeun sing jentre ka abah. Kitu. Pokna Bah Apud langsung tumanya ke Sandaga hayang apal kana jujutanana. Unjuk semangga abah. Ku abdi bade diterangkeun karayan jentre. Ari wastamah pun Sandaga. Kunaon margina abdi aya di dieu kieu teh. Barabat Sandaga nyaritakeun lalampahan manehna naon pangna aya di dinya. Dicaritakeun oge ngeunaan nyelela nu keur ditapu ku engang. Tug nepi ka dianterkeun ka dinya. Tah kitu bah kajantenan anu salaresnana teh. Tembal Sandaga mungkas caritanana. Sajeroning Sandaga cumarita teh hati Bah Apud menila lenyapan. Geus kabayang nasib anakna buah bakal kumaha. Anu keur ditapu ku engang anu sakitu lobana. Ngan untungna bae aya anu nulungan nyaeta Sandaga. Nuhun pisan. Abah mah kacida ngahunuhunkeun kana pitulung Ujang ka anak abah. Mun seug eueuh Ujang anu nulungan teuing kumaha nasib anak abah teh. Kitu ceuk Abah Apud ngebrehkeun ka bunga hatena lantaran anakna geus salamet tina balai. Sok sanajan nyilela kacongcong keneh ku engang aya kana tujuhna. Sakitu mah dianggap wajar da anu diseureudna ukur dina leungeunna. Sami-sami abah, mata kitu oge aya pitulung Allah ku perantara diri abdi. Tembal Sandaga bari barung ku imut. Bener pisan eta caritaan teh. Ngan tadi abah ngadenge Ujang teh keur lumampah rek balik ka lembur Cikapayan. Satu tas nyuprih ilmu ti tutugan Gunung Warangga. Kacida jauhna eta lalakon teh. Dalah ti lembur ka Cikapayan teh jauh keneh Jang. Mun seug teh mah di sorang deui ayeuna geus tangtu bakal kapoekan di perjalanan di tempat nu hara-haraeun. Lantaran bakalan nyorang ngaliwat 2 leuweung deui. Memeh nepi ka lembur Cikapayan teh Jang. Cek Bah Apud nerangkeun kaayaan jalan anu rek disorang ku Sandaga mangsa harita. Anu memang di lembur Lebak Jero ka Cikapayan teh kawilang jauh keneh. Nyorang leuweung nage 2 kali deui. Leres pisan abah. Eta kasauran teh tinangtos bakal kawengian di leuweung anu hararaeun. Tembal Sandaga bari hatena mah kacida bingungna. Lantaran ari kudu neruskeun lalampahan deui mah asa teu sanggup. Sok komo dina kaayaan peuting mah kacida banggana. Geus pasti bakal ngondang picilikaeun. Ku kituna Jang, geus bae sapeuting mah sare di dieu nya. Kajeun esuk-esuk neruskeun deui lalampahan. Abah teh ngarasa melang ras kana diri sorangan. Abah percaya Ujang mah jalma hade hate teu boga hate julig atawa delaka
kentong salempang. Lantaran abah di dia lembur teh jeneng tua kampung, jadi teu kudu bebeja kasasaha deui ngeunaan diri ujang nu aya di dieu. Kitu cek abah Apud anu nyaram ka Sandaga ulah neruskeun deui lumampahna. Samalah Bah Apud nitah Sandaga sangkan ngarareb bae di dinya. Atuh kacida atoheuna anak Sandaga teh da eta pisan anu dipikahayangna satadina mah geus bingung ku pilampaheunana. Keur kitu Ambuh Ijoh norojol kadinya bari mawa cai kana baki. Sok cai teh ditunda hareupeun Bah Apud jeung Sandaga. Kumaha kayaan si Nyai teh mendingan? Cek Bah Apud bari ngareret ka pamajikanana. Tos mendingan ayeuna mah Abah. Lantaran ku kami dipopokan kurios cengek loba pisan. Ku alusna teh leungeunna teh bareuh da biasana mah diseureud engang mah sok buka kang bareuh. Tembal Abuh Ijo nerangkeun kaayaan anakna Nyi Lela anu meunang ngubaran kurios cengek ka salakina. Syukur pisan atuh ari kitu mah. Tah ayeuna mah kami rek cumarita ngeunaan Jang Sandaga ieu teh. Ku kami ulah wakan neruskeun deui lalampahana nu rek balik ka lemburna Cikapayan lantaran wanci teh maju ka peuting geuningan. Sedengkeun lembur Cikapayan teh kapan sakitu jauhna ti dieu teh. Moal hade ngadon sare di tempat hara-haraeun matak ngundang bahla. Tah kitu Ambu. Bener pisan Abah. Geus bae atuh mondok di dieu sapeuting mah bisi cilaka. Kangaranan di leuweung mah geus tangtu loba sato anu garalak. Tembal Ambu Ijo ngarasa panuju kana omongan salakina nu nitah sangkan Sandaga mondok sapeuting di imahna. Hatur nuhun Ambu. Hapunten abdi janten ngarerepot. Ngarerepot naon Ujang? Ambu teu ngarasa direrepot ku Ujang. Anguran mah ngarasa bungah anak Ambu geus ditulungan ku Ujang. Ayeuna mah urang dahar heula, yuk ngariung. Tadi Ambu tos rengse popolah. Cek Ambu Ijo bari terus ngaleos, terus nyalukan anakna Nyi Lela. Dititah barang bawa kadaharan ka jero. Tekung silila Ambu Ijo jeung Nyi Lela geus asup mawa kadaharan. Alhamdulillah pamirsa sadaya, parantos sim kuring madarkeun dongeng si Olok Kejo bagian anu kadua. Caag urang teundeun di handeulem hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun mangsa anu bakal datang bisa disamper deui. Tutup saur kepang halang, bobo sapanon carang sapakan, nyuhunkeun dihapuntenna, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.